Alhamdulillahirabbil alamin. Sakali deui urang muji syukur ka Gusti Allah. Dugi ka saah ieu urang masih keneh dipasihan jag-jag waringkas. Urang gunakeun pake ruruba, pake dumadeheus dedeketan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Lantaran contoh geus loba jasahan dapet urang ternyata geus baralik ka kuburan anu moal balik deui ka dunya ke dihirupan deui ku Gusti ketika dibahas dihudangkeun ti kubur. Urang setiap tahun sok ngayakeun haul Tuan Syekh dina taun ieu nu kamari kukula dijelaskeun insyaallah Mbah Maimun Zubair di Sarang Jawa Tengah mana lamun sehat insyaallah rek hadir padahal geus kolot sekitar umurna 88 tahun. Jadi geus soraan ka ajeun asal datang bae mah geus. Jangan loba sora di Tangerang ge loba korupsi malulu. Atuh ulina di pendopo bae ya henteu sejuk beungeut-beungeut kitu mata mah beungeut sekupi ngaranna kitu. Nah ieu mah aya informasi kadua. Kula harita ka Baghdad kemudian ziarah ka Tuan Syekh kapanggih jeung salah sahiji incu nu ka-18 ngaranna Syekh Khalid nyanalah nu ngurus urus ala kadar jamaah anu rada aya masalah di bandara dengan rekomendasi manehanana lancar. Alhamdulillah dipapag di Tuan Syekh ku anjeunna. Kemudian kabelah dieuna urang sering ngadongengkeun salah sahiji incuna keneh turunanana anu menemukan tafsir Al-Jailani di Patikan Roma. Jadi karangan Tuan Syekh Abdul Qadir baheula lantaran haju kaburu perang maka encan kaburu dicitak di daun gitu ngaranna itu terselip di mana boa ayana ternyata kapanggih ku salah sahiji incuna ngaranna Syekh Fadil nu kapanggihna di Roma teu kira-kira paneta. Kuari geus dicetak di seluruh dunia geus hampir tersebar bahkan simkuring geus boga tafsir. Ditunggu-tunggu ku ulama sadunya lantaran informasi penemuan geus aya tapi lila bahkan geus dibahas di Universitas UII Yogyakarta tentang kitu eta tafsir Al-Jailani sebelum samemeh kula boga tafsirna hasil pembahasan para dosen jeung rektor di Yogyakarta kula mah geus boga harita. Nah ieu mah geus aya eta kakana Syekh Khalid boga kakak deui ngaranna Syekh Afifuddin. Syekh Afifuddin ieu sering memberikan ceramah di kerajaan-kerajaan di istana-istana di berbagai negara. Anunyana pernah debat jeung Syekh Hisham di dunia aya tokoh Naqsabandiyah ialah Syekh Hisham aslina adalah orang Israel manehanana aslina orang Israel Yahudi kemudian masuk Islam hijrahlah ke Amerika. Kemudian di Amerika dididik ku pemerintahan Amerika lantaran nyana aya perpaduan Libanon aslina malahirna Libanon ngantenarna di Israel dididik di Amerika sehingga nyana boga gelar kutub Naqsabandiyah nyanalah nu nyebarkeun thariqah Naqsabandiyah sesat di unggal negara sehingga sababaraha kali datang ke Indonesia
terus ke berbagai negara boga keistimewaan mun nyekel dang-daunan haju jadi duit, nyekel pasir jadi emas. Wow, lamunnya nak Cikupa di sujudan ujian kurang lantaran di urang mah keur resep jasa nu kos kararitu iyalah sihirna pohara. Terus nyebarkeun zikirnya terutama di Indonesia. Tetapi batur anu berani nyalahkeun lantaran sieun ku sihirna. Dihormat bae di Indonesia, komo datang ka istana, di beat kitu SBY ge geus sabarakali di beat ku manehanana. Foto-foto beatna loba jasa. Tungtung nama presiden ahli thariqah Naqsabandiyah korupsina gede. Pante bagus eta kos kitu. Kos baheula zaman Soeharto arasut thariqah di bah anom disareung-sarikeun ku kiai-kiai nu saja. Ujung-ujung nama itu kos kitu. Thariqah mah perjalanan khusus teu menang di embrak-embrak. Dantarannya nama lain urusan sungut, urusan golbu ulah berjamaah khusus sorangan mantak ayah suluk nage ka gunung kaleuweung di mana aya nu diembrak-embrak sasar lantaran berarti tujuanana lain deka Allah eta mah kaban sekupi. Asal geus salah tujuan atuh salah lalakon cilaka bakalna geus bakalna dollun mudillun deuk norekat masorangan bae. Sebab engke syarat jadi mursyidna ge aya 40. Mentak saha ku ari anu jadi mursyidna isin urang mun ngadenge aya jelema ngaijazahkeun atau berjamaah zikir. Zikir tarekat maksudna ulah tah Syekh Isamad di mana-mana. Nu berani iwati Syekh Afifuddin keturunan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani didatangan ku nya debat jeung nya disaksian di Amerika. Eueuh kasieun ahli Allah makos kitu bentak krek bae kuari. Nu geus berkembang di Pandeglang ala kadar di Serang. Tangerang ya pernah kukulet dongengkeun harita minta izin dek datang haul ka dieu ulah cekul. Bahkan dek minta izin di pendopo nyana keur Pa Ismet sehat keneh dek minta izin di pendopo ngan kula kudu hadir. Teu hayang aing mah hadir kos kitu. Aningan ngariung caukon yang subuh gede kieu. Geus pokona embung we. Jadi kula dibujuk supaya hadir di Tangerang 3 kali tah. Bung pada jeung teu nangan beda bae barang deuleu gerakna masa tarekat kos kitu lain kitu gerak tarekat teu kanyahoan ku batur tawadu lain haju ditembrak-tembrak nya ieu Syekh Afifuddin ku kula titah diundang. Akhirna kula nitah salah sahiji nu sok ngaji ka dieu urang Cikarang ngaranna Haji Agus Salim. Akhirna nyana ge kabingungan kumaha atuh cara najan boga duit ai teh nyaho lebah mah hese. Sebab jana mah kana bahasa sama kesulitan tapi nembusna kumaha. Akhirnya ngobrol jeung Habib Lutfi, cek Habib Lutfi nanti saya bantu. Masya Allah. Kesimpulan nama kamari keur poe naon salah sabrangkat ka ditu ka Kuala Lumpur lantaran nyana keur aya di Kuala Lumpur. Terus dipantau kuti dieu pertemuan-pertemuanana dibikin suratna dibere suratna. Ngobrol lah nyana akhirnya nyana menjawab insya Allah. Jadi engke haul orang bakal dihadiran ku Syekh Afifuddin. Nah ieu keturunan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Geus teu kudu ngomong asal hadir neuleuh beungeutna geus beres. Sanajan ngomong jeung moal ka harti ku ente pan.
sebabnya nama bahasana Inggris bahasana Arab sedangkan urang mah biasana bahasa Sunda jadi nu bodoh nyana apa urang itu cek urang mah nyana nu bodoh jauh-jauh tuh bisa bahasa Sunda ceknya ada barodo abad urang dia tuh bisa bahasa Arab acan harus pa bodoh-bodoh bae ngan nu jelas mah geus aya jawabannya na insyaallah engke waktu lah jana datang ka dieu wallahu alam diiring ku Habib Lutfi atawa henteu nu jelas ieu Habib Lutfi teh pan kula can pernah amprok jeung nyana tapi jana kos duges wauh bae itulah Habib Lutfi mah sering salam ka kula-kula ge salam atuh amprok macan pernah diundang di Al-Azham waktu nyana aya kula teh hadir nyana sempat marah sebab nyana datang ke Tangerang cek nyana saya pengen ketemu dengan Ki Uci akhirnya diundang kedua kali teu datang nyana di Al-Azham diundang ketilu kali teu datang jadi pernah sekali lah di Al-Azham nya kasimpulanna nyana membantu perjalanan undangan ngundang Syekh Afifuddin jadi melalui Habib Lutfi tuh coba gerak Allah mah ku urang diprediksi na jadi nyana can wauh nyana can ku cinta na nyana katuan Syekh Abdul Qadir nyana milu memperjuangkeun ngundang Syekh Afifuddin turunan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-18 nah iyalah insyaallah geus urang ulah ngabejaan nu sejen ulah nu komo nu tilok ngaji masana jan nu sok ngaji ge geus ulah bebeja ka sasa urang bae sebab loba teuing membezi urang teu bisa sasalaman geus bae urang bae mah urang bae nya geus urang teu kudu sasalaman urang ngabaris asal neuleuh beungeutna bae geus antaratnya nama beungeutna lain kos urang Cikupa lain kos urang Sepatan lain komo kos urang Mauk mah lain biasa we pokokna bahasa lagi, weh, sira ngomong konon lain, lain. Iya bacana begitu asli kos orang Baghdad Kasep, jadi orang asal orang babarengan bae ieu mah diuk jeung ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Bantak sok ngadoa Allahumma aftah futuhal arifin Allahumma jana fi zumrati zakirin di dunia wal akhirah syurni ma'ahum eta lamun khusus ba'da salat dibaca kalau menusuk malaikat mati penting tas zikir dibaca jang umum Allahumma aftah lana futuhal arifin jalla ya Allah fi zumrati zakirin wahsyurna ma'ahum ta eta aya wahsyurna ma'ahum Gusti muga ngahijikeun muga ngumpulkeun jeung ahli-ahli zikir ieu dina taun ieu insyaallah aya Kiai Main Zubair lamun sehat lantaran kesehatanana nya geus kolot kemudian ngundang anu ti ditu di Baghdad yakni Syekh Afifuddin geus urang ulah pati ngundang sasaha deui urang-urang bae geus lamun urang-urang bae mah pan sakieuan mencet kebonan 25 atau 34 urang seubeuh jasa. Geus emang urang mah lain deuk zikir deuk dalahar doang. Ya teh sakadar informasi supaya urang datang ka waktuna dibere sehat, dibere jag-jag, dibere lalugina. Tah tak di bejaan ti ayeuna supaya urang siap-siap ti ayeuna urang hiji mah urang ruruba ka Tuan Syekh dihadiran ku sarasa hiji incuna nu kelas internasional nu sok memberikan ceramah-ceramah jeung zikir di berbagai negara terutama di kerajaan-kerajaan oge di majlis-majlis taklim nu tingkatanana tingkatan internasional. Nah ye ke minggu tanggal 13 insyaallah mun eueuh gangguan nyana geus aya bahasa insyaallah
minggu hareup aya suratna ku hari keur di jalan kayaknya suratna jadi ke dibacakeun suratna nyana geus aya sih jazakumullahu khairan katsira ngan encan datang suratna kakarak SMS na doang emang kieu boga HP ulah loba omong sia sakjana mah doang beureun boga HP kan aing mah HP mah boga ngan dibeli di toko mencet teh kitu bisa tapi SMS na geus datang atuh tenang bae kalau jadi lamun ku urang ditafakuran biasana ngundang lamun ngundang Habib Syekh ti Solo eta kudu 2 tahun leuwih padatna undangan 2 tahun leuwih jadi lamun kuari ngundang sarua jeung jamaah haji berarti waiting list 2 tahun ka 3 karak bisa eta ge can aya jawaban eta Habib Syekh namun ngundang Habib Lutfi hese nya nama hese na karso karep sorangan kumanya na bae atuh tah mah deuk datang kumanya na deuk teu datang kumanya kadang-kadang teu diondang datang kos Gus Dur deui nya nama mentak loba anu lah geus teu kudu diondang barang teu diondang datang gitu ngondang nus 2 kali 3 kali teu datang hese Habib Lutfi na kumanya na bae kadang-kadang nya nama nyanyi Habib Lutfi mah namun diondang nyanyi nang ke aya dangdut aya pop aya jazz rock and roll wah geus macem-macem aya gambusan segala rupa kumanyana bae gitulah Habib Lutfi ketua Toriko di Indonesia nyana hafal bener Toriko anu silsilah Mu'tabarah jeung nu guer Mu'tabarah ialah diurang teh Habib Lutfi ieu loba kaajaiban jeung ngajengkelkeun panatun geus rame ngondang ngaju aya jawaban tek we keur ditunggu-tunggu saya tidak bisa hadir deuk kumaha coba hayu jengkel kubanyana bae tah mantap geus lamun Habib Syekh eta kudu 2 tahun ka 3 penuh lamun Habib Lutfi hese nya nama kumaha nya na bae lamun Habib Syekh ieu Habib Syekh saenan Syekh Afifuddin nya na teh teu bisa sambarangan ngundang 2 tahun ge can puguh ieu mah dalam waktu anu sabulan deui nya na insyaallah wallahu alam Habib Lutfi kumaha ngondangna meureun ka nya na tinggal engke tanyakeun bebeb di mana ini gitu kok bisa udah mauin ini begini urusan Habib Lutfi nah iyalah ala kadar gitu rencana nu bakal ku urang dilaksanakeun jadi lain sambarangan tadina rek ngundang qori na Syekh Ramdhani teh anu aya di Pakistan juara internasional nu napasna panjang jasa eta teteh rek diundang murah ngan ukur 50 juta aju loba nu ngomong teu kudu ngundang Syekh Ramdhani cenah jadi Cilongga geus aya Jerumdani geus bae cenah eta bae geus lah Jerumdani masyaallah teu jadi qori nu biasa bae qori Serang qori urang bae bahkan lain muammar acan geus teu kudu ieu mah qorina ge geus pokona mah teu tenar tapi bagus kitu bae teh Bang geus teu tenar tapi bagus mana aya cenah ge aya pokona geus ke nyong ngejerit bae pokona